Di hiji lembur anu ngaranna Kampung Aryani aya 3 ibu-ibu anu resep pisan nganyuk kabang keliling. Tapi Pak RT teu ngajinan warga didinya nganyuk kusabab bareto pernah kajadian ibu-ibu nganyuk tapi mung mayat. Itu lara ruga duit dekat Ciyoyo ah. Cek. Naon, Cek? Itu orang mau kerja bayar ruga duit para rusin. Sarua abi oge. Tuh Cek, ayeuna mah orang nganyuk ke kabang keliling. Pan Pak RT nyarekan. Cek, ayeuna mah nakot balegu kurang susul lumputan we atuh. Sok atuh kumaha eueuh abi mah. Cek, tuh ngagosip kenal mun sigeunitnya. Cek, dek ngiluan mah. Ngiluan naon? Nganyuk kabang keliling. Sawe nu ngiluan teh. Ngarang we tiluan, bener teh ulah nyarangun batunya. Atuh. Nu nganyuk teh ka teh ijo. Cek, aya naon Cek? Jadi teu nganyuk teh. Penting geus ditelepon, poe ayeuna cenah ka dieu mah. Heuh atuh ayeuna urang ka imah Ciyoyo. Hayu atuh. Cek. Aya naon, Cek? Jadi teu nganyuk teh Heuh cenah ayeuna datang ka dieu teh. Sugan teh ayeuna. Ayeuna geura beberes urang di imah Cek. Teh ada beberes heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kita laras badan namu teh. Nang PRT na lain ulaheun di lemur ieu mah. Naon Mas, aman da di dieu mah? Atuh hayu urang kawitan. Saha wae ibu-ibu namina. Cek Ijot, abi Cikasi, Abi Ciyoyo. Sabaraha ewang namutna? 3 juta ewang we Mas. Sabar restoranan per mingguna. 100.000 saminggu cek. Mun atuh janten wios. Ayeuna di ibu. Naon, Mang? Satu warau. Si Mang kepo wae. Itu mau ditanya teh. Dulur abi anu ti jauh. Atuh bae. Oh teu. Naon eus? Mah teu yoyo aya jelema teu wau. Jelema teu wau. Bang keliling tina penampilan mah. Sama nya. Hayu atuh urang susul ayeuna ka itu. Ece, tadi aya beja aya jelema nu teu wau. Cek ijo ti jauh nyipak heula di dieu. Oh, mohon atuh. Aya tuh Cece, abi witi payun. Kamana ieu teh? Can kadari wae si Mas teh. Sakadang deui ge bakal kadari ye. Kesel loba pagawean di imah. Ayo daripada kesel kieu mah mending urang ngabarara heula. Hayu. Ayo teh ibu-ibu teh. Udah ge eueuh deui. Tapi warungna muka. Baik hitungan daripada restoran. Aya ujang. Abi wargi Cijot. Heeh atuh. Hayu ti payun. Mas, geus nungguan lila geuningan di dieu. PLT ka dieu. Hah, manya Mas. Itu tepung Mas, bohong Mas teh bang keliling. Teu ceuk da abi ge ngarti. Atuh Mas, pun tunggu Mas teh dibejakeun. Ieu Mas tora nabi. Ieu Mas nu abi oge. Mangga ibu-ibu ti payun. Mangga Mas. Cek tah pulang beli motor. Tingali atuh abi ge sarua pulang beli emas, urang kamu pulang suping ge. Rek nginjem duit jang setor ayeuna. Har, niat abi ge bade nginjem ka euceuk. Urang kitu boga. Bae atuh urang kasih Mas bejakeun minggu hareup setorna. Aduh ibu-ibu tos kempol. Atuh Mas. Sok Bu, mana setorana? Mas, ujang minggu ayeuna mah kumaha lamun minggu hareup. Abi oge. Oh nya tuh. Ade hilap ibu-ibu minggu hareup. Ayo abi mah rek balik. Heuh abi ge. Heeh, sak. Terus mereka mana? Nulis sabun ke dia ya.
Oh heueuh atuh. Meser sabun. Oh mangga. Atuh kamarana ibu-ibu teh. Aya teh ditagihan pemasukan. Aya ujang deui asamin nganyang teh jang. RT uruskeun boga warga teh, ulah utang teh tanggung jawab. Nganyup naon deui da warga di dieu mah tara unyak anyup geus dicarek. Abi teh bang keliling. Si Ece teh ngawadul geuning, sok atuh urang riungkeun ayeuna. Aya naon ieu teh aya Pak RT sagala. Ece nganyup teh kudu tanggung jawab. Nyuk naon ari Pak RT? Tuh Ece kabandaran ning kadarieu. Aya naon Pak RT segala umak-amak. Emang ieu teh Pak RT? Ibu-ibu ieu tingali bang keliling geus nungan setoran. Oh Mas minggu harap weh. Abi oge. Ayo minggu harap tungtung. Ibu-ibu pemasukan pisan ieu teh. Mas abi ge jang dahar pisan kau teu karunya ka abi. Teh, geus kieu mah urang deui.